Jahanam teh jang umat Kangjeng. Kangjeng langsung ninggalkeun malaikat Jibril sedih. Masa umat kaula kudu ka neraka? Aya kitu umat kaula nu ka neraka? Apakah moal sampai ieu Al-Qur'an ke akhir zaman sehingga umat kaula bakal aya nu ka neraka? Kaget Kangjeng. Jahanam teh jang bagian umat kaula. Masya Allah. Tilu dinten Kangjeng teu kaluar. Sabada tilu dinten malaikat Jibril sumping deui ditaros ku Kangjeng. Jibril, umat kula nu mana nu bakal ka neraka jahanam? Oh, Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia teh tugasna naziron. Hartina mere kabar berita nyingsieunan bahwa engke di akhirat aya neraka. Bejakeun ku Kangjeng Nabi turun temurun titah dibejakeun ka urang Cilongok. Hei Rusdi, hei urang Cilongok kan. Hei Haji Masuri, sing hade sia cung di akhirat aya neraka jahanam gara cung. Bejakeun Haji Masuri teh ngabejakeun ka nu sejen deui. Henteu nya nu kocoprak bae di masjid. Bejakeun Muhammad bahwa engke di akhirat aya neraka. Masya Allah. Jang saha eta? Sakumaha Kangjeng nuju calik di bumi. Jol aya tamu. Kasep. Kuda mah carang kadatangan tamu kasep. Nu sering mah eta beta. Malik sebel deui. Ieu mah kasep. Cuman nu biasana ceria, urang lamun ningali wajah kasep ceria, masya Allah. Aya awewe geulis haju ceria bangun deuk mesembah, ya Allah. Asana boga mobil hiji gelos. Eueuh deui jualeun aya ge buruan imah kajeun. Jual. Asal Haji Masuri bebeaka. Sakitu ge teu geulis jasa. Terus di geus aya di kantong kula kan. Nyana alhamdulillah henteu teu bebeakan sebab keur ngoranna kurang laku. Nah, kasep tapi kurang ceria. Ku Kangjeng ditaros. Ternyata tamu teh malaikat Jibril. Masya Allah. Daek ketemuan ku malaikat mah Haji. Ha, mal kebal deui. Insyaallah. Insyaallah potongan kieu mah moal kebal. Israil. Hei Jibril mah moal. Haji daek bae nya nama. Limpahkeun apa ka Rusdi. Potongan Ridwan kumaha? Israil. Jibril kok tarasa sarina biasana ceria, kok ieu memerengut. Asal ada sedih cek Kangjeng. Aya berita naon? Cek malaikat Jibril Muhammad. Kula ai teu disampaikeun di titah, ai disampaikeun ku ngeri. Kanjeng Nabi ngadeuketan ke aya naon emang? Aya berita naon? Muhammad, ternyata Allah ngadamel neraka.
terus aya neraka kumaha modelna neraka teh Allah teh nyiptakeun neraka seuneu 1000 tahun ngagedur beureum seuneu di 1000 tahun ditambah kekuatan panasna 1000 kali lipat ngagedur datang ka putih tidinya ditambah deui kepanasanana 1000 kali lipat ngagedur datang ka hideung Masya Allah cakang coba ukuran panasna sarua jeung panas seuneu urang lamun neraka dibocorkeun sagede jarum bae ieu kabeh paeh jelema dibocorkeun sagede jarum bae liang ka dunya paeh jelema ukuranana Muhammad cek malaikat Jibril ulah waka sakitu aya bajuna bae baju ahli neraka digantungkeun kuari di dunia paeh kabeh jelema eta teh jang meulem urang Cilongo nu mana nu lain nu teu muluda nu muluda mah aman so aju sorga bae ya Allah cekang jeung pohara mah ke ai eta jang saha yelah cekang jeung malaikat Jibril kula teu bisa nyebutkeun risi ke ai eta neraka aya sabaraha aya 7 hiji neraka hawiyah 2 neraka jahim 3 neraka hutoma 4 neraka sa'ir 5 neraka sakor hitungan ku malaikat Jibril dak atuh ngitungan neraka tuh jang balik urang ka ditu ke jaga ih sok ulah-ulah aya kabeh ta urang dibangun dibaca Quran faman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah waman thaqulat mawazinuhu gitu fa huwa fi 'ishatir radiyah man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim kapang jahim wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu 'adada yahsab anna malahu akhlada kalla la yumazana bil khutamah wa ma adraka mal narun ja apa eta ai beureunan bakal ka ditu nya teu nyaraho masalakakum fi saqar qalu dan lain sebagainya aya kabeh Masya Allah di Quran neraka kangjeng sedih Jibril eta disebutan ke anu terakhir naon Jibril cek malaikat Jibril nu terakhir mah jahanam jang sae ta jahanam cek malaikat Jibril mah bejak henteu ieu paranti saha bejakeun ku malaikat Jibril neraka hawiyah jang paranti Firaun jeung sabangsana neraka hutoma jang Ahok lamun teu iman jeung sabangsana kafir jahim musyrikin ai jahanam mah lah jang umat kangjeng anu sok ngredit lah teu sabaraha teh mah geus gideg bae can anggeus maksudna jahanam mah jang nu ngredit teu anggeus can anggeus juga berupae tuh ayo tunggul motor can anggeus mobil can anggeus imah eueuh sapotong
Iya, jahanam teh jang umat Kangjeng langsung ninggalkeun malaikat Jibril sedih. Masa umat kaula kudu ka neraka? Aya kitu umat kaula nu ka neraka? Apakah moal sampai ieu Al-Qur'an ke akhir zaman sehingga umat kaula bakal aya nu ka neraka? Kaget Kangjeng. Jahanam teh jang bagian umat kaula. Masya Allah. Tilu dinten Kangjeng teu kaluar. Sabada tilu dinten malaikat Jibril sumping deui ditaros ku Kangjeng. Jibril, umat kula nu mana nu bakal ka neraka jahanam? Oh, ieu mah ulah kenceng-kenceng cak malaikat Jibril Muhammadnya. Jang umat anjeun anu ngalaksanakeun dosa kabair. Kos kumaha? Nu sok mabok datang ka maot teu tobat. Eueuh di Cilongok. Eueuh. Aya ge KTP-na mah urang Lampung. Di Lampung ge aslina mah Cilongok kene. Nu mana deui anu zina datang ka maot teu tobat. Mana deui anu mali datang ka maot teu tobat. Nu mana deui nu ngabunuh datang ka maot teu tobat. Ieu Kangjeng naziron tah. Ngabejakeun berita anu nganyerikeun, berita anu urang embung, berita anu pait, kabar berita neraka. Mun dicaritakeun ka saha bae embung, tapi hampir araya bae di saha bae. Iyalah neraka. Mantap. Barang ucing ngadengkeun teh ucing teh meng. Waduh, cak meng teh aing mangkaning sok maling lauk. Wah, asana aing ka neraka jahanam. Masya Allah, cak meng teh aing embung ka neraka. Aing ditobat cak meng. Ngobrol nyana jeung PT Biro Perjalanan Umroh Haji Umen. Make malika nyana. Umen cenah cek ucing. Naon cing? Aing pan sok kabair. Maling lauk, maling sagala tara bebejabu beureun ka neraka aing. Embung mentek nek tobat. Haju kumaha? Pangdaftarkeun ka Mekah. Nu bener sia meng. Sagala ka Mekah euy kula beneran. Akhirna karena maksa atuh didaftarkeun ku Haji Yasin ka Mekah. Eleh harus dige ku meng. Nyana mah daftar tunggu meng mah langsung. Meng mah langsung. Aya tanda tangan ti Tito masalahna. Gampang. Plus nya nama geus. Ieu mah min. Berangkat ucing ke Mekah. Biasa haji. Ya Allah. Tawaf, sa'i, jumroh, cukup. Balik ke dia. Disebut Haji Meng. Haji Meng. Haji. Masya Allah. Atuh berit ke kaget. Berit musyawarah. Meng kuari geus tobat. Urang kuari mah ngahiji bayu. Jeung Meng cak berit. Ih cak usajan ulah ke urang dikerekep moal geus tobat geus haji. Geus lah urang ka imah geus coba sieun heula silaturahmi ka ditu. Beurit silaturahmi. Assalamualaikum. Pase. Weh. Setan ge bagus assalamualaikum. Komo beurit.
Waalaikumsalam cak Meng mana batur sia mana batur sia gitu bejakeun ka babaturan sia aing mah geus aya tulisanana SK Tito tobat aing bener sih ieu alhamdulillah bejakeun geus ulah sieun-sieun gitu ka dieu alhamdulillah balik burit bebeja ka babaturanna ulah sieun-sieun Meng geus jadi haji bener geus tobat udang-udangna gede make udang-udang jubah masyaallah atuh beurit ngalalayan kadinya beuh masyaallah menyatu ku ari Meng jeung beurit gara-gara tobat kan mantap ge tobat mah kitu ngahiji kabeh ulin bareng asal beurit deuk malik haram jahanam sia ulah cak Meng geus karasa ku aing baheula aing keur ngora ku ari mah geus tobat geus jadi haji ulah asal aya beurit di anu neuk maling teangkeun punya ulah sia ieu berita lain lalagaan di akhirat aya jahanam ieu teh jang umat Kangjeng Nabi nu teu tobat deuleu aing ku sia aing geus di mana-mana kanyahoan bahwa aing teh haji Meng kanyahoan kabeh geus ulah macam-macam boh atuh beurit teh hiji taunan di taunan ngahiji silih hormat silih asa silih asih kabeh ngalem ka haji Meng beneran tamat tobatna poha ya Allah ya Rabb bager Meng ngabeurit Masya Allah satu ketika Meng keur kieu cekna aing lapar amat teh udah hareup cekna jol bae beurit silaturahim assalamualaikum sia jeung saha ka dieu beurit nyinging salah kadieu ya kadieu nu deukeut kadieu cak beurit teh rada lain deui kadieu rada lain deui jadi ieu mah mongon mencrong teh matana ulah sieun-sieun kadieu atuh beurit banurut be jageus tobat aya gerewek teh beuh dilegleg nah demantak sing hade dasar Meng mah Meng bae kajeun geus jadi haji ge Meng mah Meng bae cek cenah aya Meng saha atuh kumaha teh bae dia tadi tanda tangan lagi di Tito wallahu a'lam coba di kitab tuh mah dongeng di kitab aya Tito nama buatan kula teh mah di ditu na sarua eta nah jadi sing hade urang boga batur teh lantaran sakali Meng bae sakali babi bae kamari setan mondok geus bisa ngaji ya Allah malah geus dikasorgakeun sagala setan ka sorga tapi kan datang ka sorga setan ya Allah cekna teh ieu teu betah ieu mah asal teu ngaganggu jelema bae teu betah asal manggi awewe bae mah hayang lirilik bae hayang ngalangketek bae tah awewe teh pan lamun eueuh setan mah sarua naon katarikna tuh ka awewe aya setanan pan eta setan teh cicingna teh disusu asal lempang oyak-oyak wih cak kursi teh janu di imah mah teu kieu tuh haju bae ka indahnya ka bujur gitak lain deui nu ieu mah masyaallah Haji Masuri bega Haji Masuri keur di masjid kieu bae mah saha eta dak atuh di masjid bae di masjid bae cuman teu kicep-kicep kok mau ketua mah sarua bae tah ieu setan cicing disusu di pundak di dia dibujur jeung di dia dibiwir asal senyum bae eta setan dak mun awewe senyum geus setan sia atuh ngamu ngan awewe disebut setan ge moal kan awas ya ku isuk aing senyum deui sia isuk kapangede ka Haji Masuri cak Haji Masuri setan sia rada ngaleutikan tah menang ka tilu poe setan
sejum deui sini setan. Nah ieu akhirna Kangjeng nyaritakeun ka umatna bahwa umat Kangjeng teh ketika ngalakonan kabair di akhirat tetap bakar ka neraka. Iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kacaritakeun mah kiamat bae engke teh. Sanggeusna kiamat teh nu bagus langsung ka surga. Bigoi hisab. Aya anu engkeut-engkeut bagusna leumpah. Sering dicaritakeun lah nu hiber, nu kilat, nu hiber, anu lumpat, nu leumpang. Jadi pending esot. Esot. Kapan jeung Mas Suri sarua ngesot. Esot. Nah, aya umat Kangjeng nu dikanarakakeun lantaran teu tobat. Tanya ku malaikat Malik. Hei anjeun teh saha umat saha? Umat Muhammad. Apa teu datang Quran baheula? Datang. Di zaman saha maneh hirup? Jokowi. Saha gubernur Jakarta? Musuh Ki Mahmud. Oh. Nah, teu datang ieu teh Quran, datang. Tapi pan mana ieu kumaha? Aduh. Ketika Quran dinistakeun kula cicing bae. Ketika perintah haram zina, kula zina. Ketika Quran ngaharamkeun mabok, kula mabok. Ketika Quran ngaharamkeun maling jeung korupsi, kula mah gupak di maling. Oh, cek malaikat balik paingan. Gas, bukakeun lawangna, brus ka neraka. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Neraka, Kangjeng geus di sorga, wali-wali sahabat kabeh geus di sorga, ulama, urang anu bararagus kabeh geus di sorga. Insyaallah. Tinggal ieu bae umat Kangjeng anu ka neraka nu parah ceurik di neraka. Cik malaikat Malik ulah ceurik sia baheula di dunia deuk ceurik panjang ceurik dosa kuari mah percuma. Datang ke keluar getih upaya dah. Lah aing mah geus moal ceurik deuk cicing bae sobar sugan bae. Allah karunya cicing. Teu ceurik teu ngajerit tetep bae digodog bae. Masya Allah geus aya sababaraha ratus taun. Oleh malaikat Jibril kadinya malaikat Malik. Coba kula yang nempok umat Kangjeng nu di neraka bukakeun. Kula kadinya kadinya malaikat Jibril ningalian. Ya Jipendi. Geus gesem. Di Masuri wallahu alam dosana naon teh nya kula gitu. Datang ke neraka gitu. Rusdi. Banser. Banser galaran demo tuh. Heula nya. Ibiang banser aya di dieu. Ieu keur carita neraka. Henteu contoh doang. Mudah-mudahan mah ya ulah. Umat Kangjeng ka malaikat Jibril kaget, ai itu saha Kasep Ahmad. Itu saha Kasep Ahmad. Ditowel, iya saha Kasep? Iya Jibril, Masya Allah Jibril. Pangbejakeun, pan Jibril mah batur Muhammad, Kangjeng Nabi kula pangbejakeun ka Kangjeng, hatur salam ti Haji Pendi. Masya Allah. Haji Masuri ya hatur salam. Haji Basuri bejakeun kitu ka Kangjeng. Rusdi segala kabeh. Malaikat Jibril gegeran mereka surga. Bari rimbasa. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam cek Kangjeng enak Jibril. Loba nu atur salam jadi neraka. Sa umat anjeun coba pariksa ka ditu. Aya nu di neraka keneh cek Kangjeng. Aya. Masya Allah. Kangjeng langsung turun ke handap. Tinggal
Kangjeng mah ka neraka teu panas, wali ka neraka teu panas, ulama-ulama sholihin ka neraka teu panas. Mantap kaji pendi ku kucuprakan di neraka atuh geseng. Ya jero wali lain ulama lain. Kredit teu anggeus. Ya Allah. Ditinggali ku Kangjeng, aya anjeun saha? Abdi anu pulan. Ieu pulan. Masya Allah karim. Barang ditinggali ku Kangjeng bener. Ieu teh eueuh salatan. Ieu teh eueuh puasaan. Ieu eueuh zakatan. Eueuh hajian, paingan atuh dikanarakakeun ge ngan barang ditinggali dina hatena aya Allah jeung Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, langsung Kangjeng ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, sujud Kangjeng. Cek Gusti irfa ra'sak ya Muhammad. Hudang Muhammad. Kaula geus nyaho naon nu rek dibejakeun ku anjeun ka kaula. Bahwa anjeun teh rek memberikan syafaat terhadap umat anjeun. Umat anjeun nu eta mah di dunia da teu pernah salat, di dunia da teu pernah puasa, teu pernah zakat, teu pernah haji. Dek dikumahakeun deui Muhammad. Gusti, tapi ku abdi ditingali dina hatena aya asma Gustian, aya Allah jeung aya ngaran abdian. Sakieu bae Gusti, lamun Gusti nyaah ka abdi, abdi nyaah ka umat abdi, maka karunya ieu umat abdi ulah neuleunan naonna asma Gusti sareng ngaran abdi. Ceurik Kangjeng Nabi sujud deui, kulantaran Kangjeng sujud deui cak Gusti Allah irfa rasak ya Muhammad. Udang geus kuari mah pilihan umat anjeun nu di jero hatena aya ngaran kaula jeung ngaran anjeun, angkat kabeh ka surga. Masya Allah. Lumantah ku Kangjeng langsung di neraka. Hei yo Muhammad, anu inget ka kaula, anu iman ka kaula, coba hudang kabeh geus teu ngarupa, geus jadi areng kabeh kabehan. Anu ka neraka teman nya haji pengen di neraka, moal haji pengen paling jadi kerakna doang. Wah, kamu munafik. Nah, diangkat kabeh ku malaikat balik, dibawa ke hareupeun surga, yakni ka haud di dinya aya maul hayat, disebut nahrul hayawan, diseusuh di dinya. Nu geus jadi areng teh diseusuh. Plok. Timbul deui. Nu asli dah. Weh, aja pendi nya mah. Cak Haji Masuri, Haji Masuri. Tengah-tengah tadi mah, Rusti. Geus geng. Silitanya nya lagi. Haji Uwi, Haji Imis mah geus leuwih teh lah. Kana-kana. Jeung lurahnya mah ka ditu. Tapi geus digubruk-gubruk deui jeung camat babarengan kabeh. Eta rombongan neraka kabeh tah mah. Polisi abri ka neraka kabeh. Lamun teu tobat mantap ieu urang ulah sampaikeun ka tobat. Masih kena sehat, aya kesempatan. Mantap kuari alhamdulillah polisi nu kamari galak kuari teu tobat berarti. Sakedeung deui polisi wabeh bakal demo ka pemerintah. Henteu, jangan begini nih. Pemerintahan kita kok jadi begini? Masa orang ngecek masuk ke negara kita dibiarkan? Sementara orang Cilongok yang mau kerja kesusahan. Iya bagaimana ini? Ngecek di kita udah berapa ribu. Masya Allah. Kok orang Cilongok pada diem aja sih? Gimana sih ini orang ini pada diem aja? Kemarin di sepatan kemarin ya. Ayah kagak tahu apa-apa kali ya. Masya Allah. Nah, kuari kan polisi di Bogor, di Sukabumi, di Depok, termasuk di Tangerang. Ieu teh keur ningalikeun aya naon kok jadi kieu, pimpinan urang kunaon jadi kieu. Kuari teu keur rada berpikir polisi mantap. Cak kumaha tadi Ceki Mahmud urang doakeun. Masih loba kesempatan. Ulah aya huru-hara, nu penting aman,
tanpa aya huru-hara keur diatur sedemikian rupa di negara ieu jeung urang mah ngarasana aman. Kiai tetep urang memberikan nasihat anu aman, polisi memberikan keamanan, abri gitu kene aman-aman ke wayah perang mah perang bae ieu ngan urang supaya tentrem aman. Tadi Ki Mahmud minta jampe kakula babari jampe datang kos gitu ada salah sarabok kem geus cicing geus eta mah di udag anjing eta rasa salah sarabok kem cicing bae nyawa pae bae aduh minta jampe di nu kos kieu gampang ke di inuman kukula bakal di inuman terus digengges di inuman kamari dek demo mentang nginum di inuman kukula kabeh. Alhamdulillah cenah kiai barang datang ka ditu barang di inuman ku kiai lapar terus cenah. Haji makanan loba alhamdulillah cenah kiai jadi sehat. Aku masih jabaya atulah. Da ieu lah kabar nadhira ngabejakeun Kangjeng bahwa aya neraka di akhirat ulah sampai tersentuh neraka urang ngemadak cintana mantepkeun ka Allah cinta urang mantepkeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga Al-Qur'anul Karim baca artikeun pake insyaallah salah sautak saeutik mah henteu kabair Kangjeng tanggung jawab. Haji Masuri misalna boga salah asa ulah maling zina mabok henteu panjangna mah urusan pernah nyium nah iya bermasalah iya iya bermasalah iya tuh wajar tolong nih budak banyak kos itu wajar kolot-kolot kurang ngajar ya ajar gak wajar kan belum nih budak itu kena jadi kokolot nih budak itu kabair gitu tetep loba mah jadi kabair kotrotan setetes pasoro jabalan atuh sakotrot pasoro jadi siapan satetes atuh jadi rusdi tah di akhirat ya begitu diperiksa Haji Masuri Haji Pendi Rusdi kabeh hadang salat osok sadajan teu husu masalah geus ka Kangjeng geus emang husu mah hese puasa osok sadajan bukana 5 gelas masalah geus ka Kangjeng penting puasa zakat aya sautak saeutik sadajan anu tinggalin can pernah ngadenge urang Haji Pendi ngazakat bener teu atuh teu nisab meureun. Nah haji sadajan nyana munggah hajina nyoting bae munggah haji si toap nyoting bae heran gula aja kieu bae masalah lain babacaan nyoting geus datang ke hotel tuh ada kan ieu kiai bangpak ya haji geus taritan cak Kangjeng Nabi tenang begitu ditimbang tetap kan berat kajore sebab teu baragus dosa-dosa nu sajen loba ngan eueuh kabairan begitu cek malaikat ieu mah di kana neraka keur Kangjeng Nabi sukos kieu mah ulah gandeng-gandeng ka surgakeun bae cek malaikat mah ieu mah jore deuleu kula ieu Muhammad ieu waktu malaikat dia kaget geus atuh tuh jadi aya penghargaan aya penghormatan tarbatak urang nu penting masih ngade ulah pudar ka Allah ulah pudar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang terakhir maulidan ieu ulah dongeng ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Nuh terus datang ka syahidat wa mubasyirah wa nadhira tinggalin wa da'iyan ilallah biizni wa sirajam munira berarti insyaallah tahun hareup mudah-mudahan urang panjang umur terus dibere sararehat diberi tambah keyakinan orang sehingga orang bisa mantap ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabeh anu aya di dieu khususna umumna muslimin muslimat dihampura dosa. Di akhirat orang kasyafaatan ku Kangjeng Nabi, babarengan di akhirat ka sorga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu kulantaran penting teuing jadi dongeng setan tinggalin ngan aya dongeng emeng doang hiji
insyaallah ke aya setan-setan masih kena can nangis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.